apa-apa beda kenangan. Iya, mangunah anu disaur junuk, anu diundang datang, anu digerok jongok, paingannya. Pati hingsun pati sanga bumi sanga langit plan. Senapati ngalaga pahlawan yap kajika hareup diukna. Iya. Atuh tepinu damel abdi dalam pun pati sanga bumi langkung cipain ngahaturkeun semasung kongkohnya kuselina pancingan. Abdi tarima semah pangabakti awak maneh. Kali nanti atau tina naon rupiah kelempatan mugawa salina pagustin ulah tidak malum. Saling malum dina marga kasalahan. Gimana? Aya naon? Ieu sabenerna gimana? Saperkara purwa diundang dek negrakeun dasa kasono. Gimana? Kadua nasi eta. Memang dina lebahdi kaula sanajan awak jin tetuna tina marga syukuran karena agungna kakresana maha agung jemarna kana pangresa reing dina waktu ayeuna dina jam ieu urang bisa ditepungkeun dina mangsa kaula aya pada mikir gimana aya naon ieu sabenerna nya ieu gimana ai kaula teh sategesna mah rasa syukur dibae ka segenap lapisan para instansi boh di sipilner boh di militerner boh ka para jawatan tergantung ka tokoh masyarakat anu geus mikeun bala bantuan kana nu paha kapayugaan negara. Gimana? Sanajan rakyat aing kabeh anu diwangun ku lauk gede lauk leutik. Di antarana ceri cumir-cumir jeung sajabana. Dina lebahdi. Upama diudagkeun kana kanyataan pribadi kaula. Wujudiu awak buta naga diri terahing reseksi. Asa perih teh karasana. Gimana? Nah naon? Iya dongengna. Iya dongengna teh nya. Ai baheula teh keur ngora kaula teh. Fungsi apluk-aplukan. Apluk-aplukan kemana? Ai. Ya sategesna kula fungsi baheula apluk-aplukan ngalalana. Ai ngalalana teh ka darat, ka cai, ka leuwih, ka wah jeung sajabana ti eta. Gimana? Nya hiji waktu kaula teh kapoekan aya we hiji tempat pamujaan atawa tempat manusia anu dina waktu eta manusia teh keur riung ngumpulung jeung anak-anakna di hiji masjid lamun teu salah mah disebutan teh masjid harita. Malahan aing fungsi baheula bangor daya kitu keur ngora marada cecermet ongko. Gimana? Fungsi baheula make jeung minah-minahkeun nu hees dipindahkeun kana bedug segala di masjid teh. Karingewak we aing gimana aya nu nanyakeun mah. Tadina lebah harita dina waktu harita hiji manusia nyaritakeun kieu ka anak-anakna anu keur dididik ku manehanana. Ieu opokna teh gimana? Ari opokna teh kieu ujang anu kasep anu bageun kade urang mah manusia sabab manusia teh dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian kitu opokna. Sabab cenah
bedana manusia teh kieu Gusti ngayakeun jin atawa nyiptakeun jin jeung manusia memang ku kaula ge diaku kalian sabenerna ieun keadilan Gusti kamurahan Gusti teh Gusti mah tiap-tiap nyiptakeun kada percis kada sakali kada tetep kada sakali izin kaula tetep izin bangsa da ayeuna manusia dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian sabab manusia teh cenah ceuk dina katerangan ceuk manusia ai manusia mah didamalna teh tina opat ning aji tina opat aji hiji-hijina ari hiji-hijina hiji cenah mah aji ning taneuh kadua aji ning cai katilu aji ning angeun aya angin kaopat aji ning seuneu tak jadi yakin atuh kadarajatan bangsa manusia teh 100% mun kitu baca nah segaing bangsa jin cenangan ukur diciptakeun teh tina hiji bahan nyatana tina seuneu jadi yakin atuh pikeun ngahonta bangsa jin ka bangsa manusia kadarajatan teh 100% deui oh 75% deui tapi 100% darajatna minangka derajat manusia teh 100% jadi urang mangan ukur 25% bangsa jin jadi bikin ngahonta kadarajatan ka bangsa manusia teh 75% baingan manusia loba akalna jadi gitu barang sadayana midanget ka saurang ijar menang Gusti petengah kinira bicara menang Gusti petengah kinira atinira lirik kalim putar mega podara ya mega wala salin sumabda ya salin sumabda sakedapan betena wangsul dua patilan senapati margane pun peteng pengalik dangu-danguan diga waduh panginten atuh pamikitu masalahna Gusti iya panginten atuh pamikitu mah ya paingan Gusti rakyat abdi seueur anu korban paingan manusia gede akalna da yakin atuh 100% kadarajatanana rakyat abdi seueur anu korban kaya ning cumir-cumir kaya nginteri todak sareng sajabina diala ku bangsa manusia dijaring mah diuseupan sareng sajabina jamaroti anu sajabiji eta wa seueur anu korban lebah di malam lebah di aing mikir kumaha carana sangkan aing ngahonta kadarajatan manusia anu 100%. Jadi bagus teh palai ngahonta kadarajatan manusia anu 100%. Hilang bara 100 atau 75% gitu. Maha tuayana Gusti jangakeun bobot pangayun timang kerajobot enting adi sarila pandengan. Ieu tampala kahonta ku kaula jeung yakin moal bisa ngan malah manar ku anak incu urang bisa kahonta
Bahwa di jalan lintang ki kaula teh kudu boga pamajikan ka bangsa manusia anu dipalar turunanana runayanana sajajar engke jeung bangsa manusia derajatna hayang anu nuwikeun di negara kaula teh hayang boga pamajikan ka bangsa manusia mumul aing ka bangsa diu deui teu hayang aing ka bangsa denawa deui orai teu sudi aing ka bangsa raseksi ipri jeung sajawana hayang teh aing ka bangsa manusia sakitu kasimpulanana kahardi jadi pelajar wanti ka bangsa manusia tapi hukumna ge pati-pati deui dipati-pati teh mah pati-pati aing hayang boga pamajikan ka bangsa manusia ge hayang kanu turunanana renei tak kitu malaikat nu turunanana renei bukti anu turunan renei teh mah anu loba anak nangra seperti ayeuna teripan anak-anak teh ratus-ratus nah aya bangsa manusia anu ratusan anak iya aya apa aja henteu jiwa walak sia lamun teu apa heug aing ngabejaan ai anu turunanana renei teh nyaeta urang negara astina numutkeun beja kalian sejarah anu benang dipercaya ai raja astina teh Prabu Dastarata ari anakna teh 100 Gusti bukti hiji-hijina ai hiji-hijina teh apangan cenah mah anu panggedena teh lalaki jaluna malahan eta anu panggedena nyikana teh ngaranna teh Prabu Suyudana Prabu Suyudana Paduka linggihna di negara Astina jadi raja eta Prabu Suyudana teh ayeuna parantos kagungan turunan putra awewe aing ngaranna teh Dewi Lasmanawati Dewi Lasmanawati tak kitu sabenerna kaula teh hayang boga pamajikan ka bangsa manusia teh anu turunanana renei malahan loba turunan kaula engke aing ngaranna teh Dewi Lasmining Puri bra dira rumahku ngan dilamar mana moal dibikeun dipenta komo eueuh syaratna eueuh di jalan lintang tikul dipaling sabab lamun jalan dilamar mah wah tidak tinggal jerit nempo rupa aing gimana jadi kira dipaling bae udah dipaling wayahna sanggup ini kaputaran ing tanaga adalah pati kasangakeun awas di mana teh sanggup paling untung ditek-tek leungeun sabelah bae gimana di mana sanggup tur hasil bulan hareup 400 salawe ditaikeun gaji ku aing dinten iraha ayeuna ka rumah pa ayeuna ka rumah rampung teu tetas pangandika wis apik majuana lajeng dua patih kalayan sewiji senapati lumaku kalayan yanak sedanten para tamtama maksud menuju ke daratan nugan nilaya lumunur meniti nilayang gana nugan nilaya lumunur meniti nilayang gana ingkang samia pada rumampawa wapati kelan si juit sinapati terus mak doakeun eti senapati cina hasil ditunggu kedatangan janji hasil wah gaji anu bakal katarima ku anjeun
Encan hadiah. Kade ulah poho di mana eta awewe dibawa ka jero cai ieu ulasan beungeut supaya ulah eungapeun dibawa ka jero cai. Ditunggu lah ieu aa ngantos di karaton jero cai karang soka. Dek ngagelehe heula ieu. Wapati rumah mangkehing bakat gantos winur siting kawi kocapaken ing pakampungan tumaritis desa Kenagoro wong Pakunura Semar Kudra Pawana anu dina waktos eta nyaur asta jinga dawala cek amuing gening araraya sararea itu ujar syukurju sahayur kawina mama iyar teh ya amuing perjuangan 45 sesepuh urang inung urang sararea cek itu pang tablokeun wajib bari kanyarek ngalayat kebon sampeu pajarkeun teh ngalayat cenah cu ayo tagening
Syukur jalan ke saya. Ayah pakai. Syukur. Wah, Awi ucu, gening yakin. Ulah kali gua ka kebon, ayeuna geus nepi ka imah deui. Katempo kaendahan alam kiwari. Geuning mangpaat ayeuna penghijauan deui. Yakin, oh tina kesehatanana, oh tina kebersihanana, oh tina keamananana, nang pihak ayuran bapak-bapak sadayana atau bapak pimpinan urang sadaya perlu dilaksanakan. Sebab budak kana istilah kecap lahir kawan Gusti batin kawan Maha. Katuruk-turuk make jenaya keluarga parancana eta teh mangrupakeun hiji pikeun kesehatan dina unggon di rumah tangga bahagia mitulungna yang itu anu disebut pancawarga teh pancawarga yang itu kakang sering ngadi resep syarano teuing kayu sirai kaum kuinung dewek urang padalarang kasepuhan perjuangan yang itu mama liar upaya yang yuswadanya jadi naon jadi semar jadi dewek di sayur bapak naon jadi kepentingan jauh buku menjadikan diri aing yang menjadi batu semua dipaksa-paksa oke aing geus semua dijadinya jauh buku aing menjadi selebor selebornya harus jadi selebor sudah banyak kita masih mencak nyeri karena hati aing dipikir dibulak balik dicipta nyeri rasa-rasa gini nasib bisa saja jadi sebagai batur itu ada soalnya nama kiri kejadian yang kepilihan dewek imam saya dewek pepanggil yang dewek di jalan udah dewek ditanya si neng badan kata kamu nyeri hati dewek tampal atuh nemalan ngayu atuh imam jadi ngoyo deh cek aing dana dewek jebut dek apa kumaha anu nyilakakeun ka aing aduh bilangnya batur sebab diri karena kaya dewek gerepek bayangkeun sila lain sebab mun aing ditampik ku awewe teh hiji mangsa dewek ngeundang ngeundang kaca dicembot tina ngeundang aing ngadabak aing juri aduh kadang-kadang aing di jero bayangan aing ditampik batur nyedawe dan rumah aing sesuai batur kumis persis papatong anu ngarugikeun jeung nyilakakeun TK itu tuh jelema hideung tuh jelema anu make melak serehna sirah aing dalam pemandangan teu leuwih mah jeung mah jadi aing siapa aya istilah teh manuk teh bunyi anak cengceleng anak barang kunjungan uya mah tara teh Jepang ieu mah tara teh galur cek oge kana bae tiap-tiap diirangna kieu eta walungan kahirna ge moal lecek tiap-tiap orang tua pagi itu dewek oge rusak
rusak na ini lantaran ini itu bapak Romeo kemana-mana. Mereka bikin sila lain. Bahay yung PKK na turunan itu tuh sama dia. Mereka mau pusing na tiga lima itu. Tempat yang harap jika ditukang. Di tempat ditukang persis harap. Di tempat jauhan persis tanggungan guru. Ayo ngomong terjauh di adu ayah anakan. Kenapa anakan? Ayo aja. Sebenarnya Lumpang persis yang jauh jagonya. Jangan malas dari dunia kira. Upama masalah aku setum tujuan. Ai itu sibuk. Kutan gitu, Arika kalau tebager. Ulang tadi, mahanya tesu. Kumasep sesentung. Siap. Lebih kaki itu natang harbun kolot. Tapi kata di dinding gelir. Iya dekot. Kolotong. Awal jadi bunyi di sebelah dalam. Nepi kaki itu siap lakukan kolot. Kamu itu kangen berusia banyak. Bakar yo telai atawar. Kumpul gara dibawa ke kota. Numpang lancar pas yang supir. Jadi supirnya banyak juga itu. Ayo kita supir ada dia. Pilih nama pengkolan dalam bangga nama itu ayo supir nama kadang ngomong nama macam mana? Nama pengkolan bulan pengkol dalam bangga nama ringan apa kadang ngomong nama ni siapa? Oh gitu. Ayo jawab Indonesia. Itu supir cai. Macam ni siapa? Ayo turun rem. Ayo supir nak kena bayar nama nak kena pengkol kan bulan pengkol kan je. Cucuk ayo apa bayar kocor? Ayo. Jadi cuma ayo gantung mana masyarakat kena buh kerana jadi kadang deui ayo lupa. Itu mana ayo bedog kena buh. Ayo beri cara-cara sama. Lebar tukang lorot ayo. Ayo. Kita tanam kaki itu semua. Pusai. Pusi mereka membulat tanpa menang membulat hidung jadi bapak. Asyai. Dengar. Si kunyuk siap. Anak-anak kunyuk kapan ke doma. Beberapa majikan debalik anak berdua pengkolat. Si pulang ada siap. Kemudian mau ke majikan pada coba. Ayah nama mu kapok. Kapok pengen mewon. Ayahnya pada cepat ke majikan. Majikan ayah ini 8 bulan. Ayahnya puting ngeli ke dekai. Senang dia puting ke raja. Ampot. Ayahnya ke dulu udang jadi di celana jadi di baju tengah puting berang umpan yang beraji. Datang dekat memang beraji cepatnya namanya dan nyawana gituan. Aduh ini beraji punya dulu gede-gede ya. Minjem samping guru. Beraji diberi sampingnya yang ini cuma beraji kayak mana? Datang kaimah dewek terus pada lagi ke kamar. Dewek mana kakak tinggal imah menjadi sampean supaya memajikan lancar juga. Semet.
Jampeana. Kamilatan cewek. Kalimantan Barat. Sumatera Selatan. Gak dirahmat Kartolo Benyamin. Ayo para haji dan luka dan jauh kamar. Aduh, ayo nyebelum dia. Cok cina dia aja jampeana. Udah jauh. Celengok pemajikan dewek jadi siung tarangna. Dan mata kuliah pemajikan ku kecunga. Mending maraweng pemajikan lain kena hejeun. Aduh, celengok betul nanti kuai di siung. Cuk dewek oh atuni. Kasep lamun lelaki. Geulis lamun wewe. Gerak keluar cuci nawa tengah burung ngira di pangku bapak. Jelang para nyarita. Cok cina mama kuat bantuan ngejeun nama dere. Lain sakar bapak ieu ngejeun. Pemajikan can juru dewek mati heula ngurus mate. Aduh, ini lepor gitu. Kagok. Udah aing mah kasep koneng. Aduh, cerita dengan sekali udah aing mah meni perot cenah. Nyaran ke bapak perot. Yo, bageus budak aing mah jeung bejeung bahan binihan. Ini tomat disengeng di bawah. Itu eta tapi kita itu ngomong. Ya. Kagok lepor aja ya. Kadieu babaeur, kadieu ucu, kadieu. Ari lagi palete, Jang. Nyaon Pak? Kira palete. Bener ieu, Pak. Bapak ulah nyaritakeun bala eta anak bono mama bacan ngoret kana bono. Bapak ulah nyaritakeun bala eta anak bono mama bacan murukeun ka batur tah ngoret ka batur. Bapak ulah nyaritakeun belebuk jeung bodoh ka abi lamun bapak bacan bener-bener ngadidik ka abi. Bapak ulah nyaritakeun bodoh jeung belebuk ka abi lamun bapak bacan murukeun nyakolakeun abdi ka batur jeung masantreun abdi ka batur. Tanpa lagi seperti dia sarjana deh, tanpa lagi seperti dia ajengan deh, artinya hanya sopan kakolot, sini tingkatkan mendidik pajangan sampai punya anak lepor begini nih Pak. Kebinyang-binyang ini, salah lain di sekolah, ini salah di sekolah untuk kelak cemburu, tidak guru nampak guru nanyakeun gawe aya datang sekolah we cepot cing aya di Sumatera aya naon. Ai cewek guru teh mah nya bapak itu nanyakeun gawe. Cing cepot dalam panggilan padahal itu guru cewek. Kapan uing nanyakeun ke guru guru nanyakeun ke uing. Udah bete dijawab dalam panggilan dalam pandalapan. Tujuh. Budak. Ya. Pokoknya hiburan perlu. Senajana guru nusantara oke aing mah ala-ala. Eueuh ibubanana dindang dikucul ieu teh ngene wadonnya. Laguna ipungan. Laguna. Ay kita di ruka na siya. Ini ngewek tu. Punten magiar. Porong kayo yang kapal lagi yuri. Ya menyelaku dewek. Laguna. Lagu menyanyikan orang Wela ya. Orang Wela
mah jadi ngeunnya mana di mah orang-orang dodanya perak panayangan isinya ratu dia dodanya nikmat nyun mang syamir itu kangarang saja mangeluan itu sudah dari mangelu cara dewe ngelu itu bengai ngelu jawa lagi di Bulan so wilujeng tepak jalan lagi sana bulan so akang seperti kemarin aduh naon bete bulan jadi sarekan hanya tak jelema lieur banget tuh nah dipake ai buruan barasi nya mau jeung pisan lamun seuk aya untah di buruan WhatsApp geus dina mangsa hujan teh kapali teman-teman tidak dilukan kalokan banyak eta jalakeun
Iya kapan kebersihan datang anggaran kesehatan. Sudah semua jelema masalah tiap panjang ilmu panjang cing percaya. Aduh. Di jam mangluman. Naon teh lag-lag naon beri pakai Orai-orai. Orai-orai. Semua tapi atur kau nyoba Pak. Jakarta dua deui. Siap. Bonyo. Semua lagi dianggap kereta api. Ayam bapak Panaku bapak dicalukan saperkara bapak teh negeri jasa kasono. Kan jadi anak. Siapa baik kalau teh akan gede kan leutik. Kan awewe musuh gawe. Kan gede aku gedena kan leutiknya kan goreng patutnya goreng patutna. Kan maunya aku mauna. Dina rasanya teh horor pada timur samalah. Ari melalak kalau jadi anak. Lain sieun melalak dengan batur. Lain melalak sieun anak teh pada lagu. Tapi anak teh sok sieun lagu-lagu ulun kuah. Wah, ini apa? Sungguh. Kadenge HP modal manusia teh jeung bener. Sungguh. Nampi kana ropi hadikan akan bapak mudah-mudahan sing mangga sareng masahat bapak. Sungguh. Ai masahat naon? Hah? Masahat naon? Ada apa masahat? Para ngingrik lah masahat teh. Bilgu aing manya pengingrik ka ieu. Naon? Termos. Ai termos paragi ngompan mobil termos. Pergi ngompan memang balak juga. Kabina memang pergi ngompa. Memang pergi minum. Itu bebek kalau cengeng. Susah banget memang. Demi Allah semuanya. Sumpah demi Allah. Demi. Ya. Pindah stiker saya.